Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wasta simkuring isu kaesi simkuring kawit di SD Negeri Cinunuk 7. Simkuring bade ngapresentasikeun puisi tina judul buku Kembang-kembang Petingan anu ngaranna Holisoh ME, penerbitna Giri Mukti. Kembang-kembang petingan. Kagagalan di mangsa anu geus kaliwat, ninggalkeun rarasaan pika sedih diri, nu ngagebruskeun diri kana jurang kanistaan. Dina sakecelak cimata aya kasedih nu teu kedal, ngan hiji harepan anu kukuring dicekal, sarta niat dina jero hate pikeun ngudag hiji cita-cita. Nyugemakeun indung bapa jeung buah hate. Candak pangajaran dina mangsa kaliwat, urang geura tinggalkeun rarasa kasedih. Ulah pasihan jalan kasedih eta, nutupan jalan kabagjaan urang engkena. Sakitu anu pakapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.